baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain. Aya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Horenganan makna nama duit 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 duit. Atuh. La ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit. Kadenge ku urang mah la ilaha illallah ku ahli nama horeng duit. Masya sugan urang mah akur bae la ilaha illallah teh horeng henteu sebab la ilaha illallah teh kalimat tauhid kumaha timbulna lamun timbul min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh bener-bener la ilaha illallah. Tapi lamun la ilaha illallah na timbul tina qalbin ghairi taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh la ilaha illallah teh teu berarti mantak la bi kulli kalimatin tusma'u min afwahil am teu sakabeh kalimah nu kadenge kalimah tina cangkem-cangkem nu barodo cenah kadenge nama akur wa in kana lafdu wahidan sanajan lafad nama sarua kadenge la ilaha illallah bahkan make musik la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah tuh kan lakin fil makna tafawutun tetapi maknana beda wari la ilaha illallah nu kaluar ti kifudoli jeung nu kaluar ti haji pendi beda la ilaha illallah kaluar ti haji pudoli mah berkatna cau gede tapi ti la ilaha illallah ti haji pendi mah cau emas bahkan caroplok laleutik eta keur carita urusan duniana beda teh sebab hate eta adalah tanah nu kadatangan ku bibit nu endek dipelakeunana bibit tauhid kadengena ku urang la ilaha illallah di mana-mana yaji'u idza ukhidza badru tauhid min qalbin hayyin atu payakunu badran kamila di mana dicokot bibit tauhid di qalbin hayyin hate anu hirup eta teh bakal jadi bibit anu sampurna dipelakeun dina qalbu atuh jadi bakal akaran bakal bersemi bakal kembangan bakal buahan buahna wusul ilallah. Tapi lamun bibitna anu henteu memenuhi persyaratan badru ghairi balik bibitna henteu memenuhi persyaratan neuk melak jagongna geus dikulub jagong manis geus dikulub deuk dipelak lah iya ge laweru siraku deh tapi orang ngamalaken ya weruh orang ngamalaken odob
aduh nah dek melak pare bibit anu dek dipelakeunana geus kagaringan geus lila teuing di darat geus karoneng kolot teuing pam bibit kolot teuing teu bagus yehehe asa kasinggung bae ai mah budak nyaritakeun bibit pare asa kanyana bloon iya tuh teh mah bibit pare kolot teuing mal jadi yo kumaha yo kesi jadi kos kieu sih badzugairil balik layan butuh moal jadi kajen gua kumage kumaha bibitna muntak bibit aya bibit unggul bibit biasa aya bibit cangor nah urang lamun neuk melakalapak ge bibit da kudu bibit unggul kudu nu kiring bibitna lantaran bibit kiring mah kalapak loba minyakan geus jadina ge bagus pelakeun jadi nah ieu mah bibitna lain kiring buruk buruk lah komeng ge aya nah ieu kumaha bibit dicokot da tibana bibit mantap lahan nu endek dipelakeunana olah heula kemudian bibit nu endek dipelakeunana teh kudu timbul tina lahan nu bagus berarti kan konek lahan nu endek dipelakeunana diolah bibitna bagus hasilna masyaallah miti dibersihan heula diwaluku waju digaru ju dilemes-lemes caina diatur bibit dunges diceungceumna ge ulah ngorating ulah kolot teuing melakeunana nu bisa atulah loba teuing ulah saeutik teuing sesuai jeung aturanana dipelakeun masyaallah hasilna nuku urang dipelakan tea 1000 meter bakal menang sakadar sakintal 2 kintal tapi lamun sesuai jeung aturan bisa-bisa 10 ton eta lah bibit nah ieu ge la ilaha illallah mimbiti lahana kolbu nu endek dipelakanana di bagusan heula syariatna tauhid wujud kidambakona teh kena rapih sebab nu endek dipelakeuna kalimat tauhid supaya jadi terus dirapih-rapih tentuna nu ngolahna kudu bisa aya tarekah cara-cara boro-boro melak pare melak dangder ge ceblawur disebutna di pager henteu ditengok henteu hayalanana cek panehanana aing melak dangder 1 hektar nah ieu teh kuari geus aya sabulan 2 bulan dah 3 bulan meureunanan geus buahan beutian lah sugan we dijual tetonan jang modal kawin barang ditinggali kadija boro-boro tonan kintalan orenganan jadi ge henteu lantaran teu diolah obo pare ya ora lah ora modale modale lake aduh itu kene bibitna bibit tauhidna teh kuduna kaluarna tina qalbin hayyin tina hate anu hirup dengan kata singkat kudu ti ahlina disebut mursyid
syarat-syarat mursyid nangis dijelas-jelaskeun di unggal-unggal kitab tasawuf bahkan di kitab thariqah mah jelas hiji nu kasifatan mursyid teh jelema nu geus istiqomah dua nu geus ngabogaan rasa nomor katiluna nu geus ulah aya muatanna naon hiji be Allah manya ieu mah guru mursyid make jeung aya di partai sagala guru mursyid aya di organisasi guru mursyid teh malah mah dagang ka Tanah Abang malah mah guru mursyid teh dagang karung di oplos atuh eta mah lain guru mursyid guru jurig ulah ya masyaallah nyana ngurusan diri nyana datang ka karasa usul ilallah karak mursyid mentek ulah ya embel-embel guru mursyid mah urang ngadenge kuari ijazah thariqah teh haju make emas mahar mencit embe segala rupa dirahasiakeun ku guru thariqah mah ijazah nage ulah aya nu nyahoeun jempol suku acak rahasia ulah bebeja bahwa urang geus ijazah thariqah ieu mah lain teh siang geus ijazah geus 3 kali malah main malah mah aing geus suluk bebeja urusan ruhani teh kudu bebeja ka ciri lengkah-lengkah jeung kiceupna ka ciri sebab jelema mah lamun dagang karung teu meunang manggih karung luak liat bae atuh ka ciri oh berarti pecinta karung eta lah iyalah jelema hayang kawin teu meunang aya nu manggih tiung-tiung koneng hejo aju bae lah 2 kali wajar katilu kurang ngajar sih ya tah iya atuh ka ciri lirikan kamana nah guru mursyid geus ulah aya embel-embel jeung muatan hiji be Allah nya ngurusan ruhani ulah make jeung urusan ka jasmani hiji be ruhani nya luar eta henteu endek hayu henteu ulah sakitu bae tah geus lamun timbul ti qalbin hayin yakni hirup atuh bibit teh beureunan eta teh abadu tauhid min qalbin hayin mah hirup bagus payakunu badron kamilan sampurna jadilah jadi tanu mentak ieu teh lain eueuh guruna loba aya baik anu hirup maupun nu geus maot guru mursyid aya teu kudu di teangan guru mursyid mah cenah aya di Gang Doli di Surabaya tah lain guru mursyid atau cenah di Bandung di Saritem ye masa sih guru mursyid di Gang Saritem ya atuh di tahun gara-garana keramat tunggak geus eueuh guru mursyid teh dah kuat Lailah ayah urang endek dagang karung pasti urang teh neangan kolbu urang sasi nu bisa nudukeun sasi nu bisa jam moal dagang karung kudu ngajual ka supermarket pasti ka tukang karung deui doyognya ka tukang karung jelema dagangna teh dagang piring atuh pasti mah moal ka tukang bontengnya na atuh pasti neangan deui anu neuk meuli piring ka dagangna dan lain sebagainya di dinya bae ruang lingkupna ulah hese-hese keur carita dagang teh kos kitu carita dagang gabah jam moal ngahiji ujung dagang emas moal pasti nyana neuleuan sawah sahan tani kitu bae terus loyog kitu keneh ngaji jelema deuk ngaji alpiah atuh moal neangan ka Jamul Jawame pasti di mana sih mun muka alpiah tuh kan pasti diloyogkeun ka dinya kadinya urang deuk ngaji falak pasti loyog ka ahli falak urang deuk ngaji bilagah pasti loyog ka kiai bilagah urang deuk ngaji fikih pasti loyog ka ahli fikih kitu bae terus
mentak kurang ngahiji teh aya henteu sa irama mamual ngeunaheun atuh sanajan jaipongan ge teh akur jeung kendangna mah teu ngeunaheun gajeun kumaha ge teu kaja mah ye atuh kendang penca ge Haji Pendi mah kendang ka mana penca ka mana atuh batur geus eureun kendangnya na masih kena penca takkan teu ngeunaheun tah ieu lah kudu akur atuh kendang jeung pencana tuh nah urang dek ka mana dilayokeun ka dinya urang ngahiji samobil jeung jelema nu teu sauyunan moal bisa Kiai anu sapopoe ngaji kuari dihijikeun samobil jeung anu sok jualan taneuh naon jualan taneuh calo mal akur ieu mah ngobrolna ka Amil jurumia nya ngobrol ke meteran mal akur mal akur kajian gogoman tukang pidato jeung ahli hikmat bae nyambung atuh Ki Pudoli bapak nyaritakeun ada urusan undangan ya ari ahli hikmat nyaritakeun urusan tuh siapa dasar hayang meureun pikiran ka pelet teh blon eta moal akur ngajian hukuman moal akur nah tapi dunia teh diakurkeun ku Gusti Allah dibere betah di mana saluyu adapun gerakna urang teh di pamarentahan tapi urang deuk ka Allah gerak urang di usaha tapi deuk ka Allah gerak urang di pesantren tapi deuk ka Allah gerak urang di tani tapi urang deuk ka Allah haju babarengan sama-sama deuk ka Allah bakal geunah nu mantak betaheun ge kiai ngahiji jeung pamarentah ideologina meureunanan di dinya ruhna aya di dinya betaheun naik ka panggung ge sanajan aya nu joget ge malah nikmateunnya wih nikmat bener bukan dari dulu cek ya Epitamala ternyata bagus ya kan tuh ulah bener pun sia tuh kan ngahiji jana Masya Allah tah Epitamala mah jeung Ki Pudoli ieu mah bangsa jeung Elpi Sukaesi mah ya Remakola Ida Laila bangsa kadinya tah rombongannya na Megi Z tah ieu atuh geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun saing cak sia eta lah jadi satahun untuk konsol tahun kolot masuk milu jeung tahun ngora nah ieu keur carita jadi akur lamun satu tujuan mantaknya na barar taheun di NU sanajan NU kabulang baling kitu ge aya di dinya rohna mantaknya na atuh ngantor ge akur di dinya jamun teu akur moal aya jelema geus jadi wakil manajer di bank kemudian ngaji ka dieu aju ngaji berpikir nyana orenganan tempat riba mau tidak mau nyana kudu ambil alih ambil haluan 180 derajat nyana ngayakinkeun haram kaluasan ajan kolot na mitohana pemajikanna na cerik ulah keluar ulah teu bisa iriba nya hiji lah jeung nu endeu ka Allah padahal gajina tuh wakil manajer atuh geus teu kudu dicaritakeun dagang karung mah naonan nah hiji ieu urang nu mantak daek na hiji sauyuna manuk dadali oh kan dasar jada odom teh nyaho nya manuk dadali teh nyaho nya hese lah nah sauyunan ketika ente sauyun urang lempeng deuk ka Allah lempeng sanajan urang teh ngan sakadar hayang ilmu deuk ka Allah nah hiji urang ngaji ka ilmu anu campur-campur jeung berbau-bau ke pemerintahan teu betah dibere teu betah bae Haji Pendi pernah diondang lah yang asal datang bae ngalah duitna bae eta tah munafik teh kos kitu tah
ngalah duit dah doang ya kita. Lah iyalah bibit dan nu bagus nu memenuhi persyaratan nu mantak eta montong bagus lantaran bibit unggul diproses di IPB Bogor ternyata luar biasa terus dikembangkan diurang montong dengan ngarana doang padahal mah dipelakna diurang bagus akur jeung aslina sebab memenuhi persyaratan didompleng ku hari ku petani-petani nu lain jadilah sibih montong aya rupana mah montong barang jerona sikina gede kan montong asli mah bijina iku cili lah iya tebel iku ne nah dagingnya montong asli iku ya sirawah orang waruh montong orang pernah tuku sebenarnya mangan besing iki deh mriki serama tumbas boten aduh ya Allah ya Rabbi nah iya bibit dah iyalah Tuhan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun payakun badran kamilan baddu ghairil balik layan butu walidzalik unzila kalimatut tauhid fil Quran diturunkan kalimat tauhid dina Al-Quran fi mawdi'ain dina dua tempat hiji muqarinun bil qawli zahir kama qala Allah taala wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun di mana-mana dititah diomongkeun ka para kufar baca atuh la ilaha illallah sombong teu daekeun di mana-mana dititah jelema munafik maca la ilaha illallah daeke disungut doang hate mah henteu yastakbirun di mana-mana diomongkeun kanu bodoh baca atuh la ilaha illallah ngadatang ka sungut doang hate mah henteu iyalah fahadza fi hakil awam la ilaha illallah kaluar tina baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain ayanu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah horenganan makna nama duit atuh la ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit kadenge ku urang mah la ilaha illallah ku ahli nama horeng duit Masya Allah la ilaha illallah teh yastakbirun bahasa biagil awam kadengena akur la ilaha illallah sakumaha dongeng tadi Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nu kahiji la ilaha illallah sieun ka Allah bagus ahsanta asobda nomor kadua la ilaha illallah hayang ganjaran ahsanta asobda nomor katilu mah teu hayang teu sieun ka neraka teu hayang ka sorga ieu mah muhikunal muhaggigun ieu mah hebat nu katilu nu kaopat mah lain sieun ka neraka lain hayang ka sorga resep ganjaran lain mengabdi ka Gusti Allah tapi ternyata luareun eta cek Allah godobtu bendu aing neraka tinggal tipe-tipe la ilaha illallah nu ayeuna aya la ilaha illallah nu mana atuh aya la ilaha illallah la ilaha illallah tipu doli mah illallah tinggal haji pendi bingung ya na illallah ada kumaha itu diasupkeun ka hate coba janda di kamar kitu tante si la ilaha illallah di kamar sorangan janda la ilaha illallah wah cak pabajikana rantai ya salaki iya Allah ya Rabb nah iyalah yastakbirun kita baca la ilaha illallah teh yastakbirun sombong nya teu daekeun atawa daekeun tapi maknana lain
Numantakwalzamahum kalimat taqwa wa hiya la ilaha illallah bisyarti akhdhi min qalbin taqin nakin mimasyallah. Jadi berarti wa in kana lafdu wahidan sanajan bahasana mahiji la ilaha illallah lakin fil mana tafawutun manana beda. Ya jelema kasurupan bacakeun la ilaha illallah 1000 ku Haji Pendi. Pendi maca illallah la ilaha illallah la ilaha. Inum ke malah pindah ke Haji Pendi. Malah nyana anu kikieuan. Teu kudu loba hiji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasupkeun ka jantung. Ngasupkeun ka jantung. La ilaha illallah teh pangeran wajib disembah hanging Allah. Ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya nu ngurus Allah ke bakal eueuh ku Allah. Gerak-gerak ti Allah, cicing-cicing ti Allah, eueuh nu boga gerak kecuali gerak Allah, eueuh nu boga cicing kecuali cicing Allah Gusti. La ilaha illallah. Fah, yom hiji la ilaha illallah. Inum ke? Jaga. Nyeri huntu, bacakeun la ilaha illallah. Haji Pendi 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sia nyeri huntu, baca. Ungger kabeh. Ungger kabeh. Tadi nyeri nangan hiji kuari 12. Nyeri kabeh. La ilaha illallah teh lain deui. Lain deui. Eta inget di masa barakali dia omongkeun ge eta inget ka Abah. Abah udah es, aja nu minta cai samping ge menyon-menyon ajan. Aduh, bere geus. Eta dadu di baju joget teh hajung. Bah, eta tadi jampean deui ya, Bang. Non gitu kumaha eta nya. Ieu teh lain deui Abah mah. Maksudna ka anak mah ngomong gitu tah. Maksudnya dibaca atuh la ilaha illallah. Atuh pan la ilaha illallah nanti make atuh la ilaha illallah sia jeung la ilaha illallah Abah beda. Eta maksudna supaya nyaho tah anak teh kos gitu. Ternyata cager pan. Tuh, coba Haji Pendi la ilaha illallah. La ilaha illallah keur duniana ye dibaca ku ahlina berkatna sakontainer. Nah, kuari la ilaha illallah 1000 dibaca ku Haji Pendi imah eueuh sapotong. Atuh deuk kumaha coba ayo. Ji, la ilaha illallah kumaha kaluarna. Kumaha. Aduh, masyaallah. Tuh kan? Iya, lakin fil mana tafawut. Urang lamun urang naon gitu ngaranna hayang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi, hayang ngimpi kapanggih jeung para aulia Allah. Kapan aya doa ya babacaanana hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi sholawat anu sholawat berbagai sholawat ahli la ilaha illallah man teu kudu bacakeun la ilaha illallah ya Allah Gusti la ilaha illallah asupkeun ka jantung terdalam set dirindu ka Kangjeng Haji Pendi dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha yang ngimpi ka Kangjeng Nabi Gusti hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi pajade la ilaha illallah Gusti ngapanggih jeung Kangjeng Nabi reup hees anu kuari sok di jalan teh ngingang naon teh ngaran ondel-ondel kapanggih jeung ondel-ondel ulah nyalahkeun ka la ilaha illallah ulah nyalahkeun ka la ilaha illallah diterapkeunana di mana la ilaha illallah masyaallah. Urang hayang kapanggih jeung seorang wali misalnya ayeuna urang hayang kapanggih jeung Sarip lah ya urang la ilaha illallah bae teh kudu make doa-doa naon la ilaha illallah geus eueuh di nu pangmanjur-manjurna kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah moal aya duana. Atuh la ilaha illallah hiji, la ilaha illallah hiji dibaca ku ahli hakikat bumi jeung langit timbang beratan ke la ilaha illallah kumaha. Atuh eueuh naonan bumi jeung langit. Sebab la ilaha illallah teh anu bakal jadi cukang lantaran asup ka surga atau dunia diliwatan eueuh naonna la ilaha illallah kuari urang hayang boga la ilaha illallah nu mantep anu ulah kikieuan la ilaha illallah na atau ulah kikieuan atuh naonan hiji teu aya pangeran wajib disembah Allah naik la maksud bihakin eueuh nu dimaksud waldi Allah
naik lamat luba maksud engke ka dituna la maujuda tuh nu maujud ini Allah da kumaha sok gerage urang kapanggih jeung Allah teh atuh terus-terusan ira kapanggih sebab Allah teh wana nu aqrabu ilaihi min hablil warid dina la ilaha illallah teh bakal timbul eta cek Gusti Allah tuh sia neangan aing ka mamana ja aing mah teu kudu diteangan emang aing leungit teh ingat ka Gus Dur bae lagi ngapain saya lagi sedang mencari Allah emang Allah hilang baham pangan tak Gus Dur gak jawabna teu bisa ngomong tuh nu nanya ya heuh oge emang Allah kapan hilangnya ese ieu kenapa dicari-cari cek Gus Dur teu bisa ngomong jelema tuh kan sebab naon ngomong jeung geus aya Allahan mah teh hese padahal mah bener leungit di hatenya tapi Gus Dur emang Allah hilang kapan hilangnya enggak pernah hilang Allah mah la ilaha illallah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid aing teh leuwih deukeut tibatan urang genggero urat genggero deuk naon diteangan atuh sia kicip tenang aing ngicipkeun kos sia teh karasa sia ngadenge tenang aing ngadengekeun berarti aya aingan teh di dinya teh kos sia teh karasa ji sia napas teh tenang napaskeun aing berarti aya aingan di dinya kos sia teh karasa sia ngomong teh tenang aing berarti sia ngomong teh aya aingan kos sia teh karasa sia leumpang teh dileumpangkeun ku aing berarti kan sia teh tenang ngaleumpangkeun aing berarti aya aingan di dinya teh kos sia teh karasa geus kitu-kitu ge encan karasa ja heuh geus kitu-kitu ge encan karasa kunaon deui la ilaha illallah na encan jadi di jero kolbu encan jadi di jero kolbu jadikeun la ilaha illallah engke bakal karasa mimiti urang boga rasa teh mimiti aya engke di kolbu aya bae tah saenggeus tah aya timbul isin bakalna isin urang geus lamun urang isin di kamar ge menjaga diri ya Allah bandeleukeun bae henteu pernah teu neuleukeun teu pernah teu neuleukeun nu mantep ki bahlul kaistimewaanana hiji nya mah begitu ditanyaan Allah di mana jelema kiai-kiai kabeh jawabanana macem-macem jawaban kiai-kiai teh macem-macem Allah mah aya di kolbu bagus tanya deui coba kiai Allah teh sebenarnya di mana karasana terasana teh ieu teh gerak-gerak nang Allah bagus kabeh ditanya bahlul karasa Allah aya di mana cak nyana Allah teh aya karasa ulah kukula kumaneh ge karas je gimana jamane teu ulah mah mun nyaritakeun rasa mah moal bisa ngajawab maneh bae di mana eta maneh teh aku hari hirup keur di jero istana nyana dipanggil ke istana ieu teh istana maneh tah kuari tah sakaligus nu ditincek eta kuburan maneh jadi maneh teh kuari hirup dua alam ieu teh di istana jeung di kuburan di cak sajen kok kitu jawabanana aing nanya ka maneh be moal bisa cekeun nanya kula mah sebab rasa kula mah mun dibejakeun moal ka harti geus dijabarkeun bae ku kula mah tah kuari maneh hirup teh kuari sapotong keur di istana sapotong keur di kuburan eta teh sebenarnya rasa kan kurang berloon kabeh jadi teriakeun ka rasa cak bahlul dasar beloon kabeh eta teh keur ngaji rasa lamun jelema nu boga rasa urang hirup teh aya kuari hirup ye hirup teh di dua alam dihirup di dua alam sepotong urang hirup keur di majelis sepotong deui keur di perusahaan karung dua alam cok gerage blow on lain normal tah ieu teh urang hirup kuari ye tah hirup teh sapotong di alam ieu sapotong ieu kan ieu taneuh teh ieu urang ditincek di dieu kan eta kuburan urang eta teh kuburan urang nya emang teu ngomong Pendi, engkau sudah tua, gigi tinggal satu. Tak aku tuh tinggal dua tuh. Kita ngomong tanah. Tah, mantap mana ngomong keserian, sagedeng deui. Imah maneh nu kuari cicing di luhur aing
isuk pageto imah maneh aya di hadapeun di jero aing nu ngurusan sia cak tane eta teh rasa ngaranna ulah carita tak Ki Bahlul mah karasa dijabar-jabar teh ku Ki Bahlul rumahmu adalah kuburanmu tuh kan hidupmu adalah matimu rasa tah jadi lamun geus datang ka rasa tak kos kitu ngan teu kahartieun batur mah di kolbu teh eta mah penjabaran mun ngaji geus karasa moal bisa nerangkeun pasti nerangkeunna ngaco okos jelema cicintaan anu cintana mendalam kan lamun ditanya ngaco coba ge salam bagi salam oh angin sampaikan salam Masya Allah eta ngaco ngomongna iya aduh aing Masya Allah tadi keur isuk-isuk kunaon Masya Allah matas di puncak gunung ji kira tadi cikene pun imah bae mandi ge encan ngomong teh si puncak gunung eta rasanya na dibawa ka ditu ke puncak gunung ye rasa mah kos kitu atuh per detik per menit per jam per lain-lain mentek rasanya na keur diberena ku Allah kumaha tuh eta rasa dibentek aya jelema anu tadina rajin jasa ka masjid kuari henteu ditingkatkeun ku Gusti Allah lantaran embung aya jarak antara diri jeung Allah sehingga embung kaluarga teu lain teu nyaho kana ganjaran berjamaah lain teu nyaho ganjaran masjid tapi leuwih indah di jero kamar tah mantak besi haji pendit teu ka masjid-masjid cinta pada Allah eta rantai embung robah kan jelema lamun dibere ya lamun dibere rasa baheula ku Gusti Allah embung robah cicing mun kawan cicing nikmat eta mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung kadang-kadang kan keur zikir mah henteu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha teu dibere tapi setelah zikir nyana cicing kunaon drek dibere aya aturan deuk ka WC tuh, ingat biasa dibaca doa lamina audzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gusti bari tafakur kan ahli Allah mah deuk ka WC. Loba jelema nu maot di jero WC. Loba jelema anu haju di WC na lila padahal tempat. Padahal sakadar sakitu kunaon di jero WC dibere ku Gusti Allah rasa tek di WC. Allah maha segala-galana atuh kapanggih jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh di aras di lauhin di aras tuh tapi Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih teh di Gunung Tursina dibukakeun hijabna Kangjeng Nabi Yunus mah di laut Kangjeng Nabi Ibrahim mah atuh kapan di naon kitu seuneu Kangjeng Nabi Yusuf mah atuh di sumur maha kawasa Allah kumaha merena bae Allah merena mantap kadang-kadang jelema teh ya dibere ayeuna sugih teh dadak kayak dibere susah Korenganan barang dibere susah teh kapanggih jeung rasa deket ka Allah. Gusti, mendingan dibere susah bae abdi. Mending dibere susah. Cek Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilayya. Ini kumaha coba? Ya Allah, ya Rabb, as-sijnu ahabbu ilayya. Gusti, penjara leuwih resep ka Gusti abdi tibatan lain penjara nikmat sebab di penjara selalu aya rasa ka Gusti Allah anu indah. Asijun ahabu ilai. Mantak nu mantak kaji pendek dibere susah bae ka rasa susah. Kanjeng Nabi Sulaiman teh, Kanjeng Nabi Sulaiman susah dibere sugi tapi di saat sugi kapanggih jeung Allah rasa. Sugi kapanggih jeung Allah teh dibere rasa teh sugi saadag-adag nu moal aya tandingna datang ka maot cek Kanjeng Nabi atuh Kanjeng Nabi Sulaiman lagi ngadoa moal aya kakayaan kasugihan anu nandingan kula datang ka kiamat moal aya tah tapi dibere rasana keur sugih kumaha tuh coba maha kawasa Allah aya nu keur susah aya nu keur sugih iya eta urusan Allah tah mah aya anu pinter aya anu bodoh aya nu pinter tapi teu dibere rasa nu bodoh dibere rasa da kumaha tuh Gusti Allah bodoh teh lain lalagaan bodoh tapi dibere rasa loba jelema nu dibere kos kitu tama urusan Allah al insanu sirri wa ana sirru
urusan aing dah masa Gusti Allah. Aing ngaji jamul jawame talarnya na hebat jasa teu dibere rasa karasana teh ngan diondang ke pendopo bae. Itu dalilna pake ngadalil jang nyokotan proposal. Aya nu teu bisa maca Quran acan tapi manehanana sadar sasadar-sadarna. Ngarasa naonan diri teh di hareupeun Allah dibere rasa ku Gusti Allah. Loba eta mah rahasia Allah. Al insanu sirri wa ana sirruh. Urusan anak urusan aing di Allah, urusan manusia jeung Allah sama. Nah, etalah bibit